Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagian anu ka-5 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dung dung des. Tuh kan tos kaluar Bu, alhamdulillah ya jabang bayi teh lahir kalawan salamet Bu. Cek bidan dia kalian soran urada ngageter tapi pinuh ku kabagjaan. Saterusna bidan dia gancang meresihan eta orok kalawan dibantuan ku Biparsi. Kalawan tepati lila sanggeus bersih mah eta orok teh disarekeun disagigireun indungna. Hatur nuhun Bu, rehna sim kuring tos dibantosan ngalahirkeun. Hapunten tos ngarerepot Bu. Cek indung eta orok. Mohon Bu, teu sawios-wios. Dayu matos janten kewajiban abdi salaku bidan. Ibu masing jongjon wae nya. Da si jabang bayina mah alhamdulillah sehat. Wilujeng nya Bu, Pak. Walon bidan dia bari ngareret ka salaki pamajikan anu kiwari anyar boga budak. Nyati harita beja ngeunaan yen bidan dia hasil mantuan lahiran munggaran di Pasir Jati. Sumebarna gancang pisan nerekabna ka mana-mana. Sanajan imahna aya di tempat anu disebut Suni keung geuman warga mimiti sadar hiji hal. Bidan dia datang dengan mawa ubar tapi oge mawa pangharepan.
Dina saminggu kahiji bidan dia tugas di lembur Pasir Jati. Harita aya kolot nu datang minta ubar muriang cenah. Aya deui nu menta dipariksa beuteung. Aya nu ngan saukur hayang curhat sabab anakna sok ngalamun sorangan peuting-peuting. Ngahaja meureun pedah boga anak bujang bari susuganan aya jodona ka bu bidan dia. Bidan dia ngaladenan kalawan sabar. Ngan hajaka lamun mangsa peuting datang, sok keukeuh aya hal aneh nu kapanggih. Seperti eta tapak suku baseuh ke arah kamarna. Kadang sok sada aya nu ceurik padahal taya sasaha. Komo lamun datang mangsa malam Jumaah. Datang kungsi tina palapon aya ngeclak getih, tapi anehna samemeh nepi kana ubin, getih teh kaburu leungit manten. Untungna salila eta Biparsih teu waleh nguatkeun dirina supaya kayakinanna leuwih kuat. Dina hiji peuting sanggeus saminggu tugasna bidan diah lumangsung. Harita bidan diah diukna kursi nu aya di tengah imah. Bi, kinten-kintenna urang bakal betah tanapi moalnya cicing di lembur. Tanya bidan dia beri tuluy ngedang dina lahunan Biparsih. Insya Allah neng, engke oge betah. Komo lamun aya nu dipikaresep magera. Moal hayang mulang ka kota Bandung, beki betah we di dieu. Maksad bibi teh saha atuh? Dasa teu aya di dieu mah. Atuh buat teuing ka hareup mah. Ujug-ujug aya datang pamuda kasep men tapi ubareut. Atawa kumaha we carana mah, da urang mah teu apal. Bidan dia ukur imut ngagelenyuk waktu ngadenge caritaan kitu ti Biparsih teh. Sedengkeun ari nahatena mah nepi ka wangkid harita oge can kungsi aya saurang oge pamuda anu nyangsang dina hatena. Sanajan ari nu datang mah lain hiji dua anu miharep ka dirina teh. Di sela-sela obrolan kitu hawar-hawar kadenge ngakelegerna bekasan suara bedil. Tuah! Tapi ayeuna bidan dia tengah jerit maehna ukur nangkep pageuh kana cangkeng Biparsih. Langit di Pasir Jati herang bengras. Tibatan poe-poe samemehna sanggeus sabaraha peuting diteror. Ti harita bidan dia mimiti biasa ngalakonan kahirupan sapopoena dina enggoning mancen tugasna salaku bidan. Najan ari dina hate leutikna mah tetep ngarasa keung komo mun nyedak kawanci peuting. Dina pada eta bidan dia keur mariksa saurang pasien. Nalika di pakarangan aya suara motor ngagerung cukup tarik. Maklum motor urang lembur, jadi sorana oge mata katorekan alatan knalpotna geus teu galib. Kreng 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 bretak. Keur tarik teh make bebelatakan sagarupa eta suara motor teh. Meureun akibat tina knalpot anu teu make saringan. Darek make saringan kumaha atuh. Knalpotna dijieun tina tihang bendera. Atuh harita bidan dia nepi ka nonghol tina jandela bari jeung rada keheul ari hatena mah sabab ngarasa kaganggu dumeh manehna keur mariksa anu gering ngadon ngagerung suara motor ngahiung tarik. Tidinya nalika ditoong kaluar ka tembong saurang pamuda make sarung baju kampret bodas kaluhurna make kopea hideung pangawakana jangkung. Keuretan beungeutna bersih, irungna bangir. Kulitna sawo asak, sorot panona tenang, tapi siga keur loba pikiran. Sakadapan mah bidan dia kalamaling teuteup. Tapi teu lila kulantaran si jajaka teh kaburu manten uluk salam bari ngetrokan panto hareup.
Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Waalaikumsalam. Mangga. Bade kasaha? Tembal Biparsih bari ngadeukeutan pantun. Eta si Jajaka ngawalon rada gugup. Bade ka Bu Bidan dia abdi di pasantren Baturaja manawi aya Bu Bidana Bi. Oh, bade ka Bu Bidan. Aya Bu Bidan mah. Bade aya pikir naon manawi kitu jang. Numawi itu pun biang teh nuju tetap tedamang Bi. Bade nyuhunkeun bantosana we memanawianan Bu Bidan keresaeun diangkir kararompo. Ke atunya antosan heula. Cuang taroskeun ka Bu Bidana. Ongkopan Bu Bidana nuju marios heula nu teu damang ieu teh. Cek Biparsih ka eta Jajaka. Sabot keur kitu torojol Bidan dia norojol di kamar paragi mariksaan pasien bari tuluy nyampeurkeun. Aya naon Bi? Tanya Bidan dia. Sedengkeun harita panona pamarang-marang padu teuteup jeung eta Jajaka. Atuh sakadapan mah duana oge taya nu menggah. Biparsih ngadehem bari tuluy nembalan. Eta saurna teh saur si Sujang teh ibuna cenah nuju teu damang neng. Oh, nya naon anu karaosna kitu Kang? Tanya Bidan dia semu beureum pipina. Salirana panas neng. Bu, tapi hapunten. Kumargi pun biangna teu keresaeun dicandak kana motor. Janten pamit tiasa mah hoyong di tinggal we kararompok mariosna. Kumaha manawi Bu? Bidan dia teu langsung ngajawab. Sabab bingung mun kudu nyampeurkeun ka imah eta Jajaka. Sabab eueuh kendaraanana. Tapi lamun henteu komo da ieu mah nyangkut kana kamanusaan. Anu bisa disebutkeun ngabutuhkeun penanganan medis. Atuh Bidan dia ngadon ngareret ka Biparsih siga nu menta saran. Sedangkeun anu direretna tuluy surti. Nya parios we heula atuh neng hawatos. Ti dieuna mah sareng we sareng si Ujangna. Kumargi da di urangna pancen aya motor. Si Jajaka terus mairan. Muhun pami kersama. Dibonceng we atuh ku abdi naik motor butut sakantenan we. Sareng abdi kayak gampil dijajabkeun deui wihna mah. Nepangkeun Abdi Rahmat di Baturaja. Cek eta Jajaka anu ngakukeun ngaran Rahmat bari nyolongkrong ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Abdi diah Kang. Mohon teu sawios-wios. Anu penting nama dugi kanu ditujuna kalian salamet. Mangga bari dibonceng mah. Walon Bidan dia sanggeus sasalaman jeung Jang Rahmat. Nu satuluyna sanggeusna Bidan dia nyokot heula kantong parabotana. Harita duanana tuluy marian dina motor butut ngajugjug ka lembur Baturaja. Sapapanjang jalan anu kaliwatan ukur garinjulna tincakeun. Sok sanajan Jang Rahmat geus milihan jalan, tapi bubuhan jalan aspalna geus ancur kabeh. Jadi daek teu daek, Bidan dia kudu sabar najan nyeri awak. Ngingebut teuing atuh Kang. Bilih gebis nyanak motorna dilaunkeun we Kang. Penta Bidan dia dumeh ngarasa power. Tenang Bu, da abdi mah tos biasa ieu dina jalan sapatos kieu mah Bu. Temal Jang Rahmat meni pedenaker ngomongna teh. Tapi hanjaka di dedanget eta mah Jang Rahmat keur ninggang di apes. Sabab ban motorna kaparangan icak batu roda gede. Atuh sapada harita goloprak kodebut. Motor teh jadi leungit kasaimbanganana. Antukna ngagorehel, duanana jadi tumpang tindih. Bidan dia hatu ngajerit bari gancang sateka pola hudang. Kitu deui Jang Rahmat, maehna gancang ngorejat bari nulungan ngahudangkeun Bidan dia. Bidan dia jadi kukulutus sabab ngarasa keheul ka Jang Rahmat anu mereka dawang teu beunang di bejaan. Tuh cek abdi ge Kang, kumaha? Kapan kabuktian janten gebis antuk nama?
Cek bidan dia bari manyun. Duh, hapunten Bu. Puguh teka tinggal aya batu di payuna tadi teh. Aya nu nyeri teh Bu. Cing, mana anu nyerina? Ku abdi cuang urut Bu. Cek Jang Rahmat. Manehna jadi hariwang. Bisi bidan dia jadi tatu jeung pundung dumenggeus di bawah cilaka. Harita bidan dia tengah jawab, tapi gancang ngasongkeun leungeunna anu karasa nyeri palebah pigelanganana. Kalawan teu talangke deui, Jang Rahmat tuluy ngurut leungeun mulusna Budiah. Aya kana 5 menitna meureun, Jang Rahmat ngurut nepi ka akhirna Jang Rahmat tumanya. Kumaha Bu? Karaos kena nyeri teh Bu? Bidan dia jadi gugup sabab waktu ditanya kitu teh manehna keur anteng neuteup Jang Rahmat anu keur tonggoy tungkul bari mencetan. Entos Kang, alhamdulillah sakinten ayeuna mah mendingan Kang. Nya syukur atuh ari tos teu nyeri deui mah. Hapunten sakali deui nya Bu, abdi rumaos lepat. Mohon dihapunten pisan, tapi awas ya mun sakali deui Kang. Ancam Budiah api-api galak. Sedangkan Jang Rahmat ukur seri mawur. Nusa terusna sanggeus ngarasa pulih deui mah, duanana pada nuluykeun deui lalampahanana ngajugjug ka lembur Batu Raja. Sanajan bari jeung ripuh ngaliwatan garihalna jalan, akhirna bidan dia jeung Jang Rahmat nepi oge ka imah panggung milik kolotna Jang Rahmat anu pakarangan imahna ka Cidara Resikna. Sok sanajan sederhana tapi katempona imah teh campernik pikabetaheun. Tah ieu rompok abdi mah Bu, mangga kalebet Bu. Cek Jang Rahmat bari mukakeun panto. Bidan dia ukur unggeuh. Satuluyna duanana arasup ka jero. Mangga lingi Bu. Atosan heula sakadapnya Bu. Abdi bade ngawartosan heula biangna. Mung hapunten ieu teh kumargi linggih ge ukur ngampar dina karpet we Bu. Sambung Jang Rahmat. Sementara bidan dia ngawalon bari ditungtungan ku imut. Mohon Kang teu sawios-wios. Jang Rahmat tuluy ngoloyor ka kamar tengah rek ngabejan indungna yen bidan geus aya di imahna. Kalayan teu kungsi lila, Jang Rahmat geus nyampeurkeun deui ka bidan dia. Bu, mangga dihanturanan kupun biang di kamar. Cek Jang Rahmat. Sanggeus kitu mah bidan dia tuluy asup ka kamar rek mariksa indungna Jang Rahmat. Naon anu karaosna Bu? Tanya bidan dia bari ngantelkeun stetoskop kana dada Majarsih ngaran indungna Jang Rahmat. Panas ieu teh Neng. Tos sabaraha dinten Bu? Aya meureun kana 3 dinten mah. Ieu sirah rieut, jeba ieu patuangan asa sarareueul wae. Oh mohon. Tuangna bubur heula tuh nya Bu. Bilih gejala tipes ieu teh. Ke ku abdi di pasihan Kang Girandong nanya Bu. Mohon Neng, atur nuhun. Hapuntennya matos ngarerepot. Teu sawios-wios Bu. Da ieu matos janten kewajiban abdi. Anu penting mah ibu we sing enggal sehat deui. Moreun bidan dia bari mikeun sabaraha bungkus obat. Nu satuluyna sanggeus ngarasa cukup kalawan rengse mariksa Majarsih. Bidan dia tuluy amitan rek balik deui ka desa Pasir Jati. Mangga tuh bunya. Ku abdi di kantun heula. Kade nging hilap dileueut obatna sing enggal damang deui we Bu. Aduh, sakali deui hatur nuhun geulis. Emak tos dilandongan. Hapunten emanya moal bisa mahanan, moal bisa ngeupelan. Tapi aya tuh ari hayam mah jeung beas ngahaja geus disadiakeun. Wayahna candaknya Neng. Ngadengi kitu bidan dia jadi ngarasa kagugu ku kajujuran Majarsih. Kajabati eta manehna teu boga niat rek menta waragad, da saterina oge niatna rek nulungan. Wios Bu, nging janten emutan. Abdi mah ikhlas, ridho.
Tiasa ngamatosan ibu oge abdi matos ngaros binga. Alhamdulillah atuh ari kitu mah kumaha katarima pisan kadean Neng. Tapi wayah nanya ari hayam mah candak lumayan bisi irah-irah hayang bakakak teu kudu jauh neangan hayamna. Cek Majar sih ngeukehan sangkan hayamna dibawa. Akhirna bidan dia kapaksa kudu daek narima hayam najan ridu kudu ngajingjing karanjang. Balik ti Baturaja harita bidan dia dianterkeun deui ku Jang Rahmat bari dina kayaan rebo ku babawaan atuh keur maeukeur jalana garijlug garinjul jadi kapaksa bidan dia kudu muntang kana cangkeng Jang Rahmat sabab mun teu kitu alamat manehna bisa ragrag deui alatan dina jok motor sabagian pinuh ku pamahanan ti Majarsi. Aya kana setengah jamna meureun lalampahan. Akhirna bidan dia nepi deui ka imah Juragan Wijaya nu dipake jadi imah dinasna. Tapi karek oge jerut turun tina motor. Ti jero imah kadenge nu ngajerit. Atuh harita bidan dia tuluy muru ka jero dituturkeun ku Jang Rahman. Barang nepi ka jero anabreh teh di jero nyampak aya saurang pasien awewe keur dirajeng ku Mang Eso jeung saurang lalaki alatan kasurupan. Sedangkan Biparsi katempo keur gegerenyeman sagigireun eta awewe. Astagfirullahalazim, aya naon ieu Bi? Tanya bidan dia. Oh, pugu ari kawit nama panas salirna teh Neng. Tapi ari dugi ka dieu jantan kasurupan geuning Neng. Mang Eso nu nembalan bari ngareret ka Biparsi. Sok inumkeun heula Mang caina supaya nyingkah tah si setan anu ngagangguna. Cek Biparsi barang jeung nyodorkeun sagelas cai herang meunang ngajampean. Setik saeutik si pasien teh diinuman. Maka teu sawatara lila eta si pasien langsung ngalempreh bangun nu leuseuh pisan. Alhamdulillah akhirna cager oge geuning kasurupanana teh. Cek Biparsi. Sementara Jang Rahmat milu mairan. Lami teu bu kasurupanna? Lumayan, aya meureun setengah jam na Majang. Ayeuna mah langkung sae urang parios heula we beli pangaruh tina panas. Mohon mangga bu mangga. Tembal lalaki nu hiji deui nu tetela salaki eta awewe. Satuluyna eta pasien awewe teh dipariksa taliti nakar ku budia. Sanggeus aya kana 5 menitna bidan dia ngajelaskeun yen pasienna ngan ukur panas akibat tina influenza wungkul. Atuh ari geus jelas kitu mah pasien awewe teh laju baralik deui jeung salakina sanggeus tibahanan obat heula ku bidan dia. Kitu deui Jang Rahmat, maehna oge tuluy amitan. Tapi samemehna, maehna nyarita heula ka Bu bidan dia. Bu, sateu acana uwi, abdi aya carioskeun sakali kieu teh Bu. Mangga, bade nyarios naon manawi Kang? Hatur nuhunnya, wirehna salira tos karsa ngaladongan pun biang. Sareng hapunten, kumargi abdi tos nyilakakeun tadi. Nu saterasna biri sanes waktos ibu meriugkeun bantosan abdi. Mangga kantun sumping we karorompok atanapi ka pasantren di Baturaja. Cek Jang Rahmat ngahajak maehna ngomong kitu. Sabab di eta tempat maehna ngambeu galagat anu teu hade. Mohon Kang sami-sami. Insyaallah mungkin ku abdi diwartosan pami aya kapreogian mah. Mohon mangga atuh Neng Bu. Pungkas Jang Rahmat bari tuluy ngaleos di harapan bidan dia anu imut manis. Para wargi sadayana. Sabulan ti harita tepatna malam Jumaah Kaliwon. Langit di Pasir Jati katempo hideung angkep.
ngahyukna angin lir ibarat napas raksasa anu berat nebak kana dangdaunan anu aroyan. Taya sora jangkrik, taya sora bangkong rame patembalan dina balong lantaran bumi alam peuting harita masih ganahan sebagian napasna. Di jero imah kurut imah Juragan Wijaya, bidan dia keur diuk di sisi ranjang. Bari nangkep guguling, sedangkeun dina tembok nempel lampu minyak anu rada goyang kayun ambingkeun ku angin. Cahayana ngagamparkeun kalangkang anu teu puguh bentukna. Sahandapeun ranjang dina luhur sajadah biparsih can eureun-eureun maca wirid, manehna antang muntang tulung kanu agung, malah mandar salawasna dina panang tayungan. Selang sapanginuman biparsi tuluy cengkat tina wiridanana. "Neng," cek biparsi lalawunan, "mun geura sare atuh kunaon kalangah ulang kitu? Atawa ingat wae meureunna nya Kajang Rahmat anu basa sabulan katukangan turkeun teh." "Ah, sanes Bi. Sanes emut Kakang Rahmat. Tapi duka kunaon ieu panon? Asa lesang kieu tacan aya pitundeuheun, Bu." Walon bidan dia semu bareureum. Ongkoh aya benerna oge biparsih ngomong kitu teh. Sabab dina waktu nu senggang manehna sok ngadadak ingat Kajang Rahmat. Sabot keur kitu, dor! Suara bedil ngageleger ti kajauhan. Sakumaha carita nu turun tumurun, taneuh siga nutug, cangkir di meja ngagoyang sorangan nepi ka ragrag. Biparsih nangtung bari nyekal leungeun bidan dia. "Geus aya deui wae suara bedil. Pasti ieu ciciren ti bangsa arwah marakayangan," gerentes biparsih na jero hatena. Di sisi sejen di Pasir Jati, tepatna di Leuweung Baturaja, gorombolan rampog Wiragati keur ngariung dina hiji saung lieu. Aya 5 urang peuting eta, di antarana Wiragati sorangan, tuluy Ki Durja, Gumarang anakna Wiragati, jeung saurang deui minangka gaganti si Kamsa ngaranna si Buyung. Kayaan Wiragati jeung si Durja mah geus karolot, aya meureun umurna kana 7-80 tahunan. Kadenge si Durja seuri bari ngaleguk tuak. "Kang Wiragati, aduh, geus 30 tahun urang karek ngariung deui jiga kieu, aduh. Syukur khususna urang duaan bisa salamat tina incerana polisi, aduh. Teu karasa umur ayeuna geus cetuk kuis kieu nya, Kang. Tapi capek oge euy. Ari kalilaan teuing mah sanajan ayeuna mah bisa disebutkeun geus aman. Tah tempo anak aing oge nepi ka geus bujang kieu. Ari ilaing sok kasab kana naon salila ieu? Ah, biasa we kuring mah nyekal pasar di wewengkon Jati 7. Ari akang sok kumaha we ayeuna salila abur-aburan teh. Aing mah nyekal terminal Baturaja. Lantaran mun teu kitu nya ti mana deui jeung barang labok sapopoe deuleu. Alus atuh kitu mah Kang. Alus, da kumaha deui atuh kapalang borontok hirup mah. Mending lakonan we daripada kalaparan ongko. Pan urang mah ukur eta kalerna oge babadog rarampognya, Kang. Cek Ki Durja bari ngaleguk deui tuakna. Satuluina si Buyung kadenge tumanya. "Ari rarancang urang ayeuna rek kumaha, Kang?" "Ayeuna mah mending pesta heula, tah
beakeun tuak jeung daging bagongna. Keun engke gampang urang pikiran heula. Tapi aya beja euy. Imah Juragan Wijaya teh cenah aya nu nyecingan, dicicingan ku bidan urang Bandung. Jaba meuni geulis na bidana teh euy. Tembal Wiragati. Mending bikeun ka budak nu kitu mah Kang. Urang mah cukup nempokeun. Kajaba mun geus teu mampuheun budak akang, kareku urang digarap Kang. Cek si Durja bari ngareret ka si Gumarang. Bener pisan. Setuju Mbah Durja, setuju. Tempas si Gumarang bari nyapek daging bagong. Tapi nalika keur kitu, no atuh. Ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.